Yang kiri dia ya. Iya. Iya kopi nu Oyon. Mohon abi. Iya rokok. Ngabi deh. Iya. Ampura Pak Oyon Kumaha gitu? Urang erang ngajukan we ieu beakeun ku urang atuh. Oh, mangga nggak terserah mangga. Kitu urang lainnya. Oh ya. Mang Oyon ieu sabatang dikeun we keur abi. Oh, mangga. Iya Pak Oyon. Kumaha? Bewe. Urang geus erang ieu nyokotan wae ka Mang Gude euy ka warung. Cik kira-kira kemis isuk cek Mang Oyon bakal cair moal ieu. Tah, abi ge anu kapung anu dipayun. Dinten kemis teh abi teh sikirang kumaha malah mah seratan nganyuk Nganyuk. ti Mang Gude. Aduh. Atos numpuk dah. Asa curiga bakal kemis menangis deh. Aduh ya Allah. Udah. Tah, abi teh rada bingung. Mangga geus nyurucun eta tulisan Mang Biju Mang Gude jeung Mijuju. Tulisan teh mending geus geus numpuk we panjang teh. Abi kada ieu keun wae rokok sabatang. Oh, mangga we silahkan bayar we mangga. Da, nang sebatang-batangna deui teh aya deui. Mang Gude rada baeud wae euy. Geus 2 kali kemis. Menangis sarua Mang Gude teh. Ya Allah, akbar ya tahu deui. Sarua menangis Mang Gude. Tak kitu lah. Da kasbon wae. Kasbon. Tapi keun wae lasing sabar. Nu penting kanang doma rapih. Insyaallah. Kanang do main sekolah Rapi. abi dirapihkeun. Kajen Semangat. Kemis menangis. Kanang mah insyaallah beres. Iya. Gitu. Penting bunga. Cetek kue urang asa lapar pisan aya yang kue ieu teh. Be dibuka. Mang Oyon euy ieu teh da para belauk. Masyaallah para Belauk rek ngawur. Wios ku abi upami pangaburkeun ka ditu. Oh, tapi ulah dierepkeun. Di biasalah gitu diawur-awur gitu nya. Ya mohon mangga insyaallah ku abi pangaburkeun nya. Sok atuh Pak Oyon bisa dipangawurkeun mah. Ya ku abi dipangaburkeun pintennya. Wih, aya tamu jauh euy. Aya Pak RW jeung Pak RT. Wih, Charlie, Charlie, Cer. Di mana ya? Palingan Pak RW di luhur eueuh sasaha deh sama di dari we. Keur naraon. Ieu teh ngadamel kandang, Cer. Kelompok ternak rencana bade di Kudu Domba gitu. Bade Kudu Domba. Pinten Pak RW abdi mah bade ngabur pintennya anu tadi. Ngabur wae. Ngabur we lah abdi mah. Ulah di Masyaallah ku abi Masalah kapal, di RW. Oyon. Sali-sali teh biasa we nya. gitu. Poyone ka mana? Arek ngabur nu Pak RW paling Oh. kaler. Ayo tuh milu abinya. Ya sok atuh sok. Ulah dijajahan Mang Oyon. Insyaallah. Ya. Hari ini batur atuh ek ningali kandang atuh. Juga tinggal ini seberapa persen ya kandang. Her, lauk teh ngambang euy. Urang sudah perkeun ka RW nya. Heuy. Goblok, heh ka mana heh? Aya modal. Kan balik aing ngopi beneran ieu mah. Woi. Naon Mang Oyon? Di mana? Ieu di dieu kumaha enang? Ah, cilaka. Lauk raramang. Alah, Tempuk kuda ku RW. caina saat teh Mang Oyon? Duh kasar jeung teh mah. Ah. Hai jeung RW tempuk balong lauk cak. Ya, urang kudu mau heula sair atuh jeung Emer. Aing ngaramang mah. Kela Urang mau heula sair. Mau sair jeung Emer aing ngaramang mah. Ngaramang aduh. Ya Allah. Kela, dagon Mang Oyon. Ya, ayo. Aduh, aing kunaon saat atuh aing morkas kitu nya. Barang ngaramangnya. Sih, mana ada kenaon ka dinya ih? Cer sia mentok di dinya kan aing rek modal ya kuat ya. Wah, ini geulis ih keur diabur modal. Cer, sia ulah dilihat kan. Aing tuh lah. Aing teu kuat ya yang modal.
Era ini dilakukan mah. Itulah. Lauk naon wae mangga nu ngaramang? Ah, kabeh kancra. Daer segala rambang. Ayo tempok Pak RW. Ayeuna. Naon ieu euy. Duka kunaon duka saat. Duka saat, duka kumaha. Tingali we lah Pak RW. Bisi mabok kumaha laukna aing ngaramang gitu mah. Ya. Mangga ninggali deh laukna. Nah, nama tuh mana bisa? Lauk naon wae teh? Lah segara lauk we. Ngarambang, tempo tuh ngarambang pisan. Atuh dah heueuh, lauk hirup keur di aurnya pasti ngamul ngaramang atuh. Aya sugan urang ngaramang teh paraeh. Lain paeh, ngarang-ngarang di para pasti ngambang. Aduh, aing katipu. Duh eta. Asli, ayo mani keur naon sia? Modal dong. Kuatnya, aduh baiknya. Eta taruh di podolan, takus eta mah. Sok hanyat. Hanyat, taruh di podolan eta mah tuh sing kira-kira. Tuh disolokan. Siapa tuh kira-kira pisan kae teh? Oh, ada taruh di podolan, takus aing mah tuh teh. Tuh disolokan podol mah. Coba eta heueuh sugan urang ngaramang teh paraeh. Nya heueuh atuh aya lauk hirup mah tuh tingali atuh. Nya pasti ngarambang, ngarang-ngarang di parab mah. Ulah deui lah, aing tas capek-capek katipu eta. Ya we. Tuh, tingali lautna atuh. Jadi lah baliklah yang ngumpul heula euy. Tuh, wah nya. Tapi barang teh juga saat wae juga na nu bocor beneran. Bener teh Tah bedinya Sok bener teh heula tuh. Bener ka tuh we teh nu bocorna. atuh manggeun lah urang benerkeun lecainya, nu bocornya. Ya, sok. Ah bedi euy gede bocor wae yo. Aduh. Yang kiri dia ya. Kiri euy. Eta sanuki. Aduh, eta sia ngihan kana beungeut aing. Goblok sia. Anjir. Nah, sia ngihan kana beungeut. Hampura we, suganda hujeuleng. Aduh, sehat sia. Ngihan kana beungeut aing. Sia. Woi. Goblok kesopan ka aing ngihan. Ruben mah kita bau, Ruben mah. Ini diskutnya modal kan lu aing. Kedong-kedongnya mantegana lah, egana Ruben euy. Parah. Pokoknya mah make blue band we lah, pokoknya mah kaina lah. RW jadi korban wae. Urang lompat ka sawah mah dijongklokkeun ku erang, da urang lompat ka tonggo kan garing. Hatur nuhun ulah hilap subscribe like channel Media Lebak Lipu. Dadah.